Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Alami dari kelas 11 IPA 3 akan menyampaikan Biantara Bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu guru anu sim kuring dipihormat tarang rencangan anu sim kuring dipika cinta. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana tiasa kempel dina raraga ngaraah-raah nyeeling Hari Pendidikan Nasional. Sim kuring selaku wakil ti pariswa dipasih tugas kanggo ngadugikeun biantara perkawis kabudayaan. Urang sadayana salaku urang Sunda kedah tiasa ngamumule seni sastra tanapi budaya Sunda. Margi kusadaya upami henteu ku urang Sunda. Mun leres kadang aya oge urang luar nagari anu kataji kana kesenian tanapi budaya Sunda. Namung eta mah panginten mung hiji dua. Ko kituna ngawitan ti ayeuna hayu urang sadayana kedah tiasa ngamumule seni bareng sareng budaya Sunda sapertos ku ngawitan nyarios budaya Sunda anu leres sareng marenah diajar sastra sareng seni Sunda sareng sajabitna teh eta janten dina ngamumule budaya Sunda teh. Urang tiasa ngawitan ti ayeuna henteu kedah ngatosan lami-lami. Kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dilaksanakeun di mana wae. Sunda teh tiasa dilaksanakeun di mana sareng iraha wae, tiasa di sekolah, tiasa di bumi, atanapi di lingkungan masing-masing. Ku ayeuna fasilitas internet urang tiasa akses informasi dina sareng iraha bae. Langkung gampil akses sumber informasi budaya Sunda ku ayeuna fasilitas internet. Kunaon margina kedah ngawitan ti ayeuna? Margi ari seni sastra atanapi budaya teh parantos nyampak atanapi parantos dilakon ku urang sadayana sadinten janten tos henteu kedah milarian anu tebih deui ngamumule budaya Sunda teu tiasa dilakukeun ayeuna keneh henteu kedah ngantosan lami-lami. Kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dikawitan ku nyarios budaya Sunda anu leres maos sastra atanapi media massa Sunda sareng sajabitna ti eta. Rupina kitu sanes sim kuring sanes asina pondok mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana utamina dina raraga ngamumule kabudayaan urang sadayana. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.